kieu bah geus lah ulah dagang bae abah mah geus teu kudu dagang abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena bah abah kauntunganna sapoe boga 50.000 geus kukula digaji 100.000 geus abah mah ulah dagang geus aya kula pan kula na ngadidik abah haju kula pan dimodalan ku abah kula geus alhamdulillah ieu mobil boga kuari usaha keurana maju geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus ku kula diberes 100.000 abah cicing we geus maca Quran we geus kos kitu we teh di imah tah saya teh carang tah urang ngadenge kos kitu carang biasa asana 1.000 hiji asana dek ngarorowot bae ka kolot carang urang ade kumaha lamun abahna manggul pacul mah urang rada gitu maju bah di ka mana kagak geus ulah macul bae jual apa pacul we geus kolot-kolot teu pararan geus bah ganti kuari mah meok bah iya, nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu teu tega teh sia tuh ka aing teh ngurusan teh naon lain jual bae bagi dua jeung kula opo panedana kos kitu dipacu sia ku aing Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya sedajan urang neraskeun pangaosan urang bacakeun heula Fatihah kanggo Haji Hamdani bin Haji Sa'ad Kampung Putos Kumbuk Lapat hari Senin almarhumah Sinah binti Singadirana meninggal Selasa kemudian Abah Durrahman bin Mahani Amseni binti Ahmad Sarah binti Asad di Abbas bin Samika Sajahamah binti Astura Bapak Ilyas bin Hajar Rangkas Bitung Haji Nahar bin Haja Satya Haji Saja bin Haji Nahar Haji Nosimah bin Sukamulya Cikupa Haji Sang bin Sarpati Haji Alim Sonan bin Nur Siti bin Haji Sang Hajah Cikupakene almarhum Haji Sahar bin Jahi Kesempatan kemudian ibu almarhum Ibu Sartia binti Asarin Bapak Mislan bin Satin Bapak Aswani Saita bin Arifin bin kemudian terakhir ialah Hapun bin Haji Abdul Manaf Doyong Nisbak bin Johan Pandeglang. Terakhir sekali ia mah di keluarga tokoh Mas Tabrani Haji Husein. Kurang tadi disebut para almarhum almarhumah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Dilegakeun di kuburanana, caangkeun di kuburanana, tempatkeun dina rahmat Allah. Oge tadi disebut mudah-mudahan dihasilkeun pamaksudanana, dilancarkeun jeung digampangkeun ku Gusti Allah. Bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Alhamdulillahi Rabbil Alamin lamun tanggal hiji Rajabna poe Jumat berarti orang puasa poe ieu kasabaraha poe jadi urang kabehan puasa katilu urang mana ye ya jadi lamun urang puasa bulan Rajab lantaran ieu mah puasa sunnah
tapi gede ganjaranana. Disebut Syahrul Asar. Sapoe meunang karidhoan Allah pohara. Haja-haja urang ngangan ridho Allah hese. Lamun 7 poe ieu uglikot abu-abunar dikunci lawang neraka. Masya Allah. Urang eueuh jalan deuk ka neraka. Lamun puasa lain amin puasa dan teu. 7 poe dikunci lawang neraka. Masya Allah. Hese bae deuk ka neraka teh lamun urang puasa bulan Rajab 7 poe. Duh, pohara jasa. Masih can kabita kene bae kudu kitu-kitu mah teu kumaha deui. Namun 8 poe futihat abwaabul jannah, sakabeh pintu surga dibuka. Jadi liwat pintu gerbang mana bae dipersilahkeun. Ya Allah, geus kuari bae di DP-an atuh. Surga teh jadi inden urang kuari. Puasa bulan Rajab sakali deui, mudah-mudahan urang kabehan dibere kabita. Sanggeusna kabita dibere dae, sanggeusna daek dibere kuat, sanggeusna kuat dibere ikhlas sehingga naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang kabehan dibuktikan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan diiring ku Kangjeng Nabi urang melalui bendera Kangjeng Nabi urang jeung bendera para wali-wali Allah, bendera para guru-guru urang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tas ngaji dek nanya tukang huduk beak gitu. Lamun beak berarti bohong. Cik tukang huduk kekurangan kene malah ngajan lagi. Oh. Nyawa nu di jero nya nu di luar na teu puasa. Asana di jero bangun nama. Paduka dengan musannif didirek nyaritakeun kumpul para aqarib, para karabat-karabat tina jihad anu nganapakahkeun jeung tina jihad anu dinapakahan nu butuhna. Lantaran loba anakna mun teu aya anak incu geus deuk diatur ku ari kubahasarana ulah pahiri-hiri. Lamun boga bapana 2-3 bapak kolot kitu keneh ta eta kumaha cara ngaturna. Ayeuna suki musannif di dieu rek dicaritakeun cara nganapakahanana. Wa man istawaya farahu anfaqa mun aya jelema akur bae far'una yakni anakna akur sadarajat dina kurbin jeung irsina. Artina deketna akur pada menang warisna akur kaeta sanajan lalaki jeung awewe sifatna tetep bae eta anak duanana wajib nganapakahan ka bapana. Zaid boga anak 2 lalaki kabeh Umar jeung Bakar akur kepada anak deketna akur pada ngawarisna akur teu nu ngahijab maksud atawa awewe duanana Zaid boga anak 2 awewe kabeh nyindun jeung nyidadun akur tetep pada deketna anak jeung ngawaris eueuh nu ngahijab atawa
lalaki hiji awewe hiji Zaid boga anak nu hiji lalaki Umar ngaranna nu hiji awewe Hindun ngaranna ta eta duanana akur be dina pada kurbina anak jeung dina ngawaris eueuh nu ngahijab tah mun boga anak dua minimal eta ki Zaid teh ka ieu nu ngurusan itu bapakna duaan jadi berarti Ki Umar jeung Ki Bakar musyawarah. Bakar kakana Umar adina. Biasana urusan nu kitu mah adina nu sok negor ti heula kakak lain kakak. Kakak mah biasana cuek-cuek bae. Tilok mikiran indung, tilok pikiran bapa mikiran sorangan bae. Eta dicikupa kos itu. Mirenge ka bapa dek paeh los bodar los asalnya na bae apeng-apengan di warjok mun urusan ngajual pangheulana eta kakak kana kos kitu lolobana kos kitu adina jeung Umar teh ka ya naon urang musyawarah naon ngajual taneuh tah ai iya abah urang dagang teu tani teu jaga sekolot ngajumur yangan bae geus atuh kuari mah meureun eueuh sase dua ti urang duaan yuk urang babagi ji bener oge si hadeuna aya sia tiis teh mah kos itu mah tah kana aja jantung ayo atuh abah sok sabaraha duit teh sapoe daharna bejana mah abah sapoe 5 liter cenah dah hah bener sih ya emang kalau ya nu hirup mah nu sehat itu boga daun kieu bae lah sapoe atuh beureun 2 liter mah kudu yuk sia 1 liter atuh kula 1 liter kakak 1 liter aya duitna tuh sering 10.000 kula 10.000 kakak 10.000 geus pokona mah catet bae geus urusan bae heulanan ke aing mah panderi kakak eta tolol jasa kakak teh kos kitu ento yang ngebalager kabehan di bener oge nya kieu lah kuari mah tuh urang bagi 2 ayo geus atuh deuk heula tah duit teh kuari depan ti heula tuh ka tah kakakna lamun sapoe 10.000 10 poe 100.000 lamun sabulan 200.000 tadi heulakeun tah sabulan beasna berarti 30 liter. Nah, 30 liter. Ke sabulan dia tegor bae kakaknya. Waduh, ngeuneun mah kos kitu teh. Nikmat. Aja cak kakakna teh beusi jakaran kakak mah rada jauh ieu, beusi bae ieu mah beusi abah ka rumah sakit bejan urang teh. Maksudna teh dan dia tuh lain naon ka rumah sakit mengiring-iring kadadan ku mang mayarkeun mah. Satun mayar. Saha bae pokona mah. Ngeunaheun ku sakitu bae ge tangeunaheun ieu mah diteangkeun eueuh ditelepon gratis heula bae aduh cangkel boga kakak kos kitu ieu mah akur ye jadi berarti kakana jeung adina Umar jeung Ki Bakar teh layeut sareuneuh saigal sapihanean ta eta ngeunaheun ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salodak bahasa batur eta kos kitu tah jadi sareudeuh saigal ngeunaheun we ieu mah kumaha ge beja ka bapana bah geus abah mah ulah mikiran naon ku ari mah ku kabeh ditanggung jawab ya abah boga anak dua-duana jadi jasa kieu mah perusahaan kabeh alhamdulillah ngawarung-warung ge usaha teh lancar geus abah mah ulah di imah we di mushola bae kajeun di ditu geus nyekelan tasbih bae nu gede aing ulah dahar burung buku dahar ieu ditanggung jawab bukan oh alhamdulillah tugas dimulai kuari beusi aya naon-naon bebeja kemudian beusi muriang bebeja nya eta diurusan ku anak emang kewajiban anak geuna atawa duanana awewe ngidadun jeung hindun eta ge musyawarah bae dadun cek hindun abah urang eta pan geus kolot gawe henteu usaha henteu
Kuari mah berenang ku urang di urusan anak. Yuk urang papatungan. Nah, beres kedua rapi. Atau teh lalaki ji awewe hiji boga anak naki Umar jeung Hindun. Akur bae tina kurdi jeung irsikna artina eueuh nu ngahijab deketna lantaran pada anak. Tidak ngawarisna lantaran eueuh nu ngahijab. Nah, ieu ge sarua bae wajib kuduaan urusan. Tinggal kumaha urusanana lantaran nu hiji awewe nu hiji lalaki. Cek sakaol mah akurkeun bae cek sakaol mah henteu lantaran lalaki mah dua kalian awewe dina waris maka dina ngurusanana ge lamun bapa sapoena beak 15.000 berarti lalaki 10.000 awewe 5.000 kitu bae eta mah ngeunaheun tah lamun urang nurutkeun ngaji mah tararis sampai ge. Ya memboga anak dua-duana hiji lalaki hiji awewe awewe malindek di imah bae mang masakeun awewe ngalap awewe kadang kih ngising ge di dinya awewe keneh bae kadang-kadang lalaki mah jahese ieu aju biaya ge ti awewe lah ka rumah sakit utak detik ku awewe nu lalaki mah jauh bae sakalina noong ka di jam 12 peuting. Di rumah sakit abahnya di mana kabar mana? Urusan bae lah gutianya. Kakak ka mana? Kakak mah geus sibuk ge bisnis. Jadi itu 1 miliar, itu 1 miliar. Ulah mau miliar atuh ieu 10.000 bae heulang. Heula can hasil. Can hasil kayak di untuk membeli itu bae 1 miliar, nu itu 1 miliar tangke ke tanggung jawab abah mah. Jang modal mah jual bae heula nu itu nu abah. Amis tak ngomong. Kakak teh 3 kali na mah kos gitu. Ulah gitu akur bae kakak nak ngurusan anak bagus ngurusan. Diatur teh kanu kitu-kitu. Masyaallah, masyaallah. Ngeunaheun bapak lamun diurusan ku anak. Aya bapak jore jasa nasibna gerletik di sekolah-sekolakeun dijejeujeukeun titah dagang mararaju kuari nu boga mobil nu boga perusahaan kuari bapana di imana sorangan bari tinggalkeun maot deui ku pamajikanana tinggal bener-bener sorangan aju geus kurang tanaga deui kabeh nu lawewe dibawa misa ku salakina dibawa rumah tangga miarisa lalaki kitu keneh baroga imah sorangan eta aki-aki tinggal sorangan wedi mah nu noong eueuh nu ngurusan eueuh ieu mah aki-aki jore nasib bareng nasib mah aki teh datang ke eueuh anu ngurusan masyaallah kadang-kadang jol bae tatanggana kadinya ki ulah dahar encan tuh kayak kula banget batur tatangga tanu mere halalang seramat ya emang kamana anak tuh ka dia di kukula tuh dipamisangan ke sapoe dua pajak sage sia boga salah gente gitu aki gitu ga pemajikan naon itu sudah udah kayak gitu kolot yang kawin ini yang kawinan naon aing hayang anu ngeukepan bae Taeta aki-aki goreng nasib anak maloba tapi nu daek ngurusan. Mudah-mudahan anak-anak urang, incu-incu urang ngarurusan kanu jadi bapana. Itu keneh bapana ulah api lain kanu jadi anak, abeh urang di dunia halal limpu, di akhirat ge halal limpu. Ulah kajurung ku nafsu. Kayulah man aya jelema akur anakna dina deket jeung ngawarisna maka anfaq eta keur carita 2 keur carita 3 keur carita 4 keur carita 5 keur carita boga anak 12 ieu kewajiban kakabehan musyawarah para anak-anak kabehan musyawarah ye urang boga bapa hiji deui emang boga bapa sok sabaraha pokoknya mah iya bapak urang pan geus kolot geus teu daya teu upaya. Nah, kuari mah urang merdekakeun ieu bapak
Yuk urang urusan, urang udunan. Yuk sampai 10.000 jang bapak. Mun 12 jadi berarti kali 10.000 seberapa? Jadi 120.000. Belas namun saurang saleter berarti ayeuna tina 12 jadi seberapa? Jadi seberapa? 12 liter. Lamun sabulan. Saberapa duit tah? Asalna sugi ka kolotnakeun ya kolot ya. Sugi ka kolotna gitu. Mantap kolot gipas, ngeunaheun jasa kolot teh nikmat ai gitu. Muka kana datang ke dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, bah, rokok, samsu, sapak. Alhamdulillah. Jol adina. Waalaikum. Waalaikumsalam gudang garam, Pak, tah. Sapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo deh datang dari Madinah. Bah, tah, garpit. Alhamdulillah. Masya Allah. Cakapan aing ku ngeunaheun teh. Jol Madinah sakali gudang garam aya samsu aya garpit aya segala aya. Bah, tah, naon? Mole. Tuh aja aya lengkap. Jadi ngeunaheun kolot teh merdeka. Kadanan ku kitu. Ieu mah datang ka kolot dengan cerik deui. Waalaikumsalam. Gas. Kula bah anak abah. Aya naon? Muka mari teh usan dumulan ku abah teh bae aku tinggal hutang bah. Oh, ayeuna kuari kumaha atuh. Dijual deui bae sawan nu di ditu bah usan. Jeung sabarakali jeung adi-adi sia atuh. Lah ulah kamikiran adi kula bae 8 kula geus maju mah adi ge milu maju. Jaksa. Yang ngabacokak doang gitu baheula. Boro-boro mun tanda-tanda maju mah dikuari sia boga motor kamari adi sia dek minjem teh meunang pan gusian. Loka bensinan bah adi mah. Atuh eta berarti sia pelit teh atuh teh kitu. Geus ulah bah lain kurang naon bah panan tuh aya maju mangenan bae. Terus nyokel. Itu air dijual masa bodoh sih ya. Alhamdulillah bang, enggak dijualnya bang sia. Eta kos gitu, tak kakak sawareh tapi na sawareh matur. Wa ilamun ta'akur dina darajatna. Andai kata kumpul anak jeung incu teh akur teh anak ayah incu ge aya boga 2 hiji anak nomor kahiji incu kaya nu ngurusan anakna apa incuna lantaran teu akur darajatna dina kadeketanana maka diatur di dia ku agama wa ilah mun ta'akur kal asahu aqrabuhuma maka nurutkeun cekal asah anu wajib nganapakahan ialah nu aqrab nu deukeutna nu leuwih deukeut andai kata anak jeung incu salila aya anak incu mah abad ngaranna maka anak wajib nganapakahan kanu jadi bapana incu mah ulah waka milu nganapakahan ini istawaya maka lamun akur fa ini istawa maka lamun akur kitu fa ini istawa maka lamun akur dina fa ini istawa ya mun akur duanana farun akur dina ngawarisna sabil irsi maka ngawaris maka ku ngawaris ilah nu dijadikeun anggeunana aya akur dina deketna aya akur dina irsina lamun ibnun jeung ibnu bintin taeta teh ibnun
naon ngawarisna leuwih kuat batan Ibnu Bintin. Nu mantap wajib nu nganapakan Ibnun anak sanajan Ibnu Bintin teh kabawa sobangkena eta tetep bae ulah waka ngurusan bapak tetep nu ngurusan adalah Ibnun bae Ibnu Bintin mah ulah waka. Sakitu teh urusan-urusanana. Masyaallah. Wasani bilinsi sumal kurbi tadi tepan aya kal aso berarti kal teh diperdebatkeun didinya mun muqabil aso kal sohe cikal sohe mah inu kadua bilinsi sumal kurbi ku ngawaris heula diheulakeun ulah ku kurbina heula sabada ngawaris kakara ku urusan kurbina. Jadi berarti urusan nu ngawaris taheula nu diheulakeun urusan kadeukeutan jeung kajauhan panderi. Eta diutar diatur abeh rapi hirup teh ngeunaheun kadengena tarari. Tararenang talalentrem eueuh deui harepan hirup teh ngan saukur nungguan paeh doang. Umur teh geus diatur, napas geus dibatas, geus aya notana bakalna urang teh 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Eusian tadi jero umur eta ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mantap lamun geus kolot masih kene adur-aduran kene bae kabita kuno lenggih kene kabita ku putihna urang lampu kabita ku gitekna urang Karawa eta mah kolot geus kudu istighfar lagi istighfar ya aya naon di awak aing iki amat batur mah geus di masjid bae batur banggeus gaji bae peuting geus hudang bae ai sia awak jadi hitung-hitung umur geus 60 tahun geus deukeut ka hareup ieu teh lamun umur galib 63 3 tahun deui 3 tahun deui mun pake ibadah nambalan anu baheula sanancan sampurna mantap daon sadar diri urang insyaallah ieu mah adur-aduran keneh bae ai nu ngora-oraman keur mujihna bener-bener jiwa muda jiwa nu semangat segala rupa ai geus kolot mah geus kudu loba ngiringkeun nu maot asal nguburkeun milu neuleukeun ka dinya teh neuleukeun go aing mun paeh kos kitu berarti ieu nu paeh umurna sabaraha budak ieu 55 aing 60 aing ngahiri kok heulaan sia sih kahayang aing mah tuh aing teu heula heueuh tapi nu ngahiri kos kitu malah alhamdulillah kulo diberekeun panjang umur padahal ngadu kotok bae alhamdulillah kana bae mun pake ibadah onang alhamdulillah ibatur Gusti heula babaturan kula geus kula mah pandai masyaallah alhamdulillah dibere modal keneh jang ngalobakeun ibadah deureus sama kitu. Ya masih alhamdulillahirabbil alamin padahal salat henteu naon henteu main gapleh terus bae. Ya Allah, ya kita sadar urang mah sakieu mah alhamdulillahirabbil alamin. Henteu atuh. Akan mubung sunuzak ngurusan kolot bae segala rupa dikorbankan pakai ngurusan aja maut bapana menang tante nagi kanu jadi kakak tente sama kos gitu makabari pangis dibahas ngaji maksudnya antak ke ngaji na ulah belang betong isin kanu ngaji bae geus dibahas sama tuh jadi ente jadi naon gitu ngaranna ente jadi hutang beda deui jeung urang gitu ngaranna naon ka pamajikan
mabajikan orang wajib nganapagan kuari teu nganapagan sabulan aju teu mentari dona tawa teu mayar utang di akhirat ditagih di akhirat bantar kuari nu panjang umur kene aki-aki geura sasalaman ka pamajikanna. Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon aduh aing ngaji tadi balapan ka haji meureunan kurang ngapaka teh ampurannya itu kula ge ngahampur aja sacekeun nanti abo ka haji beusi bae ka di akhirat sia kena lagi ka aing moal lagi ataupun kula kok mau kuari haji dibelikeun emas 100 gram moal kula mah sial aduh beda lamun urang teu nganapakahan ka pamajikan ditagih engke di akhirat tapi lamun urang teu nganapakahan kana jadi bapak doraka doang ai ditagih mah moal geus adina teu bisa nagih kana jadi kakak nah ngan kakana bae kudu boga pikiran iya abah sabaraha tahun diurusan ku sia neng ya kakak mah pan di Jakarta bae 2 tahun bang ngaringkuk bae nya stroke Jesok dibawa kapan? Oh, tuh ke rumah sakit teh, kanu teh, dihitung meureun aya 100 juta yang mantu saya pula. Jahat atuh sia. Kene handa sia. Kakak deuk naon tuh? Daya kene mah tujang kakak bae saware. Ih, malain mayar kakak. Ieu bae sakakana teh ku ari mah kieu eta harta abah yang sabaraha. Harta abah teh aya meureun aya 1,5 hektar. Dijual mah hargana dinya mah 1 juta. Wih, itu gede. Weh, di mapan kota di urang. Alhamdulillah tuh geus eta mah 100 juta dan cokot dan sia ke ku kakak dibere deui nya, geus sajana urang bagi. Geus kakak mah geus teu bisa urusan ka kolot teh. Geus atuh terima kasih teh tah 100 juta teh eta urusan manusia teh. Jadi dibere deui ku kakak tah 100 juta, eta berarti kakak. Di sebagian kakak mah kajin lah saya tikeh. Eta mah kakak malaikat meureun mah kitu. Insyaallah. Wal warisani yastawiyani am yuzau bihasbihi lain bihasabihi salah tadi bihasabihi lain bihasabihi itu salah kitab wal warisani lanutai kang ngawaris garane iku yastawiyani anatanari wapada ya warisani am tuzau anata dan bagian apakah biasa kalawan ngitung-ngitung irsu wal warisani ari anu ngawaris duaan anak duaan anu ngawaris dina darajatna eueuh nu ngahijab eta apakah yastawiyani akur dina kadar ngan apakahanana atau dibagikeun apakah teh antara duaan kalawan ngitung-ngitung warisanana sayelah dua wajahni Kizaid boga anak dua hiji lalaki hiji awewe nu hiji ki umar nu hiji hindun pan ari dina ngawarisna mah akur bae eueuh nu ngahijab yastawiyani ngan nu beda dina darajatna ari lalaki mah nya nyuhun nya ngais ari awewe mah ngan nyuhun doang berarti lalaki mah 2 bagian awewe mah sabagian tah ieu nu dimasalakeun apakah di dieu akur bae atawa dibagi nurutkeun hitungan irsuna lamun lalaki irsuna 2 kalian awewe ngan apakah anana teh kudu 2 kalian apakah diakurkeun bae wajahan masyaallah tinggal macaan doang kitab ieu tinggal macaan ku urang dilaksanakeun maca dilaksanakeun minah ngan ieu kitab hese dibacana kok mun teu mondok mah wah boro-boro bisa maca kitab puyeng wae boro-boro maca sorangan dihartikeun geus nundutan bae
Kok mau dibawa beteng kentel mah. Nu kadeuleuna teh lain masalah, kopi deui. Ya Allah, ya Rabb. Ai inget kawali mah pepegatan jeung dahar jeung nginum teh nya nama salila hirup. Salila hirup jana mah pepegatan jeung dahar teh. Urang mah ti jam subuh tadi datang ka magrib ieu pepegatan ge kapaksa. Apaksa ku hayang ganjaran we ieu mah. Tah bari geus di bae geus dihayal-hayal teh bukan naon ieu. Oh, Masya Allah. Itu puasa urang mah puasa gitu rorongkong. Puasa rorongkong, ayu wali mah geus bae lantaran manggi kanikmatan lapar teh. Geus jana mah pepegatan jeung dunya. Pepegatan jeung dunya teh dahareun eta dunya pegat, inumeun eta dunya pegat, pake eta dunya pegat, imah eta dunya pegat. Minimal ulah hayang heulanan geus dari kabuka ala kadar bae jam salat kitu keneh nginum ala kadar ngarokok bangsa sabungkus lah ala kadar jara rau jasa budak antak ke jasa jelema nu diangkat jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Komo nabi bagus eueuh deui nabi mah ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak Kangjeng Nabi la nabi ya ba'di eueuh nabi deui sabada sim kuring anu mantap putra-putrana dipupus-pupuskeun ku Gusti Allah beusi engke timbul nabi-nabi di pan anak nabi mah nabi geus henteu aya geus kabeh eueuh aya ge ti Siti Fatimah incu Sina Hasan Husein geus lain nabi eta mah ngan syarif doang Habib ngaran. Terus datang ka kuari turunan-turunanna Habib syarifah. Geus eueuh nabi ngan timbullah wali-wali Allah Subhanahu wa taala anu menyerupai kahirupanana jeung nabi. Kumaha menyerupai Kangjeng Nabi tina ahwalna tina af'alna af'al jeung ahwalna akur ngakuran Kangjeng Nabi mun Kangjeng Nabi daharna teh saeuti atuh ieu ge saeuti Kangjeng Nabi dina aya atuh dahar dina eueuh tirok gogoakan atuh eta ge kos kitu anjeun aya naon pati mah aya ieu korma saeuti ge dahar isuk-isuk teh Kangjeng Nabi dahar kos gitu. Isuk nanya deh aya naon poe ieu teh aya naon kulantaran teh aya naon dek puasa bae. Tah eta lamun dituturkeun kos kitu aduh di imah tangga tentrem. Gimana ya bukan naon ieu sarapan? Eueuh naon sia. Mana naon atuh lain atuh neangan atuh. Duh pamajikanna geus kototan. Beurang saeutik. Dah naon? Ya una naon maka katumulan naon tabali naon buang kawaras ya cambung sia koing aduh geus waras itu sora sagaledegepan ka pamajikanana insyaallah jara rauh rutan Kangjeng Nabi bae tangina boga naon ya koy teh boga naon urang paruasa bae yuk cek pamajikan ngeuna di dinya teu ngeuna di dieu atuh ngajakan puasa usahan teu geus urang stabilkeun bae jang keluarga mah keluarga urang mah urang nu geus kolot mah dicoba urang nurutan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daharna saeuti nginumna saeuti teu memewahan Kangjeng Nabi nu kadeuleu alam nu itu bae alam sabada maot kemudian atuh ayeuna mah kitu pentingna Kangjeng Nabi mah wajib fardu Kangjeng Nabi tahajud atuh urang ge hudang-hudang ulah kapihlan ku dihandap. Dihandap geus utek-utekan di luhur peureum keneh. Tah eta turutan jeung Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabb. Ibadah teh mimiti ibadah make syariat terus bertoriko terus datang ke hakikat.
ku hese-hesena kos kitu teh geus bae urang mah bersyariat bae insyaallah ku bersyariat ge urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya wal warisan yari jelema anak nu ngawaris duanana yastawiyani eta akur bae apakah akur bae cara ngawangan apakahan kakolot atawa dibagi apakah bihasabi kalawan ngitung-ngitung warisanana mun lalaki pada lalaki mah anakna teh atuh memang eta mah aku darajat ngawarisna awewe pada awewe akur pada darajat ngawarisna nalika hiji lalaki hiji awewe boga anak beda darajat ngawarisna lantaran lalaki mah aya bahasanya nyuhunnya nanggung ari awewe mangan nyuhun doang nu mantak lalaki dua kaliun awewe menangna li zakari mislu hadzil unsayain nah ieu dina ngana pakahan kolot kitu apa henteu wajhani dibagi dua wajah artinya dua wajah cecek sawajah hepete wajib diakurkeun bae lantaran ieu mah urusan nganapakan kolot teh sabaraha geus diakurkeun bae ku ari mah lamun saleter kabehan mun 10.000 kabehan tapi lamun cek sakaol nu kadua mah tetep kudu dibedakeun lalaki dua kalian awewe mun lalaki 10.000 awewe mah berarti 5.000 mun lalaki mah saleter awewe mah berarti setengah saleter geus tabakos kitu mah tinggal musyawarah bae ieu nurutkeun sababaraha ulama dibagi dua kitu tah kasimpulanana mah nabat wa wajul istiwa ishtirakuhuma fil irdi lah geus disimpul mah kos kitu cuman da kuku bahagia tinggal ngalaksanakeun apa eta mah ngalaksanakeun ieu hese ge tadi ge boga anak 12 kaurusan ku kolot tapi anak 12 teu ngurusan ka kolot eta tah aya bahasa kos kitu eta masyaallah hese jasa kolot diurusan ku anak masyaallah urang bejana kieu ye bah geus lah ulah dagang bae abah mah geus teu kudu dagang abah kauntungan dagang sok sabaraha eta sapoena bah abah kauntunganna sapoe boga 50.000 geus kukula digaji 100.000 geus abah mah ulah dagang geus aya kula pan kula na ngadidik abah haju kula pan dimodalan ku abah kula ieu geus alhamdulillah ieu mobil boga kuari usaha keurana maju geus abah mah 100.000 lamun kauntungan abah 50.000 nikel geus ku kula diberes 100.000 abah picing we geus maca Quran we geus kos kitu we teh diimah tah tah eta teh caran tah urang ngadenge kos kitu caran biasa asana 1.000 hiji asana dek narorowot bae ka kolot cara urang ade komo lamun abana manggul pacul mah urang rada gitu maju bah di ka mana kagak geus ulang acul bae jual apa pacul we geus kolot-kolot teu pararan geus bah ganti kuari mah meok bah iya nanaonan atuh aing mah pagawean kolot teu tega ieu kul teu tega teh sia tugas aing teh ngurusan tanaon lain jual bae bagi dua jeung kula apa panetana kos kitu pacu sia ku aing ai lamun kieu babandingan bah beda ieu ai beda anu aing ngurusan mah ngomongna ge ngina ka bapana ge teu kenceng bah tadi lah bah enaon dieu kala bah teu baculah atuh jaga sekolah teh lain usim pan kuari mah bah geus bae teh mah bacul teu sudah aju eta mah disawan ku batur we apa mah ulah geus bae abah mah ku kula geus digaji bae geus salila kula maju jeung salila kula hirup geus abah hayang naon geus bebeja bae ka kula
Bener teh sia ieu. Iya tuh, masya Allah dia tilak bener kakapeungan. Akar kuari bawa ingat ada ngomongan siapa gitu. Atuh kuari robah bae. Abah lagi hampir teu percayaeun teh ka anak. Ya tadina nakol bae. Kok kasih tempat gini enggak kolot. Beneran nih ya. Beneran ji. Atuh gitu alhamdulillah tuh. Kita terus disuplai kudu jadi anak. Beuh eta kolot geus ngeunaheun jas. Aya bahan dibere 100.000 sapoe teh moal dibelikeun naon kahayang tuh kolot. Naon kahayang atuh meuli baju paling kadoyong. Meuli calana batur mah meuli lepis, meuli segala rupa teh nyana mah palingnya meuli komprang hideung. Kalau hideung teu jadi. Teu jadi eta kolot palingnya sakitu doang. Masyaallah. Aju geus meunang sataun teh di bebeja bapak anak-anak. Alhamdulillah ya Gusti aing sapoe dibere 100.000 beres. Aju buat teu. Nah. Tuh aya tuh. Tadi pake deui kukula tolong betul lah. Anak bapak itu pada eta. Geus tetetenan jadi manusia ieu cekeun. Aya nu abah deui. Naropan eta. Ngeunahkeun kolot teh masyaallah kena nikmati kena ngarasakeun ngeunaheun ya Allah wa man lahu abawani eta mah carita tadi ka bapa doang ku ari kieu jelema nu ngabogaan indung bapa abawani mimba bitaglib ngaranna eta teh Umarain taglib Abu Bakar Umar Komarain eta adalah bulan jeung mata poe eta mimbabi taglib tanu kos kitu mun urang ngajipan bade bakal kapanggih magribain isyaen teh lain isya dua isya jeung magrib bahasa ulama teh kos kitu hideung bahwa abawani boga dua bapak lain dua bapak emak jeung bapak wa man lahu abawani sajelma nu boga indung bapak lamun jelema lengkap kene boga indung bapak falal abi maka wajib nganapagahan ka bapak ai mana ieu fafil asah alal far'i itu balikan deh wa man lahu abawani fa alal abi wakila alaihima libaligi jadi aya dua siksa kaum wajib nganapagahan ka bapak bae sebab bapak engke wajib nganapagahan ka emak eta talepa tah kitu-kitu kene geus kuari mah bapa bae anu dibere napakah kudu jadi anak lantaran mbak mah kewajiban bapa cak sakaula lain kitu alaihima tetep bae indung jeung bapak kudu diurusan dibere nafkah rapi biasa ieu agama cara ngurus supaya rapi di dunia nah limpu di akhirat nage saluyu geus enaon perbedaan nu miskin jeung nu kaya lamun nu miskin jeung nu kaya kewajiban mah tetep bae nu miskin ge ngan mohon bae nu kanu kaya kula mah teu boga kakak bae nya si kakana ge kudu heugeus malah mah adina lantaran teu boga dibere ngantep eta kos kitu nya eta kitu caritana itu numantak wajib indung bapa dinapakahan terlisi wa ima bil kurbi lantaran akur dina deketna akur be anak ka bapa jeung anak ka emak akur teh darajat kadekeutanana hendak tetep be wajib diurusan
ku anakna bapak jeung emakna. Itulah cara urus-urus anak ka bapak. Kumaha lamun boga bapak kolot, boga emak kolot, au ajdadun wallahu a'lam.